katiup angin gegelar carita di pedang Mahabharata di Kurukshetra. Bugang nu patulayah miuni runtah hamruh hanyir getih para mayit prajurit. Lengkahna para badega tentara gerak rek ngecat sumpah mengket dina dirina sarajan kudu separata jeung nyawana. Pinacak suci kemar lawan Adya samya merapi adening siang anget kalani anget kalaning wengi Mangsa datang manggul jurit bebela